Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang narasikeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jejara carios Mustika Careuh Bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu setia mancok kadongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarekeun sagala rupinanya. Tong hilap di rojong pitaroelan tomol sukrep. Atuh mangke nganuhunkeun kanu parantos salai koge komennya mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Mustika Careuh Bodas. Sok kabarayun sadayana. Santana sabada nganterkeun anak buah nasi brewok mah laju we atuh ini deui rek ngajugdug ka Cimanintin. Rek ngudag si brewok we ruyujeng katerangan ti tilu urang anak buahna. Keun tunda ngeunaan santana ayeuna mah urang catureukeun deui si brewok anu keur lumampah kakara oge tepi ka ranca purut. Si brewok teh geus loba anu menggatan ketempo ayeuna teh keur tarung yang hareupan salah saurang jawara anu nelahna teh Kiranu lain jalma sambarangan, tapi salah saurang jawara anu tingkat pangabisana teh lain hanap-hanap. Ulin jurusna kacidarikatna jika maung edan we. Cakaran-cakaran teh pohara ngabahayakeun. Pun kitu di dina aji kasakten boga ajian semu gunting. Tapi anu disinghareupan teh si brewok anu ngagem ajian Batara Karang teu gampang kitu wae pikeun dirubuhkeunana. Heak gajeleng Kiranu gajeleng muka di panarajangna. Kiranu anu ngutamakeun kecepatan gerak jeung cakaran-cakaran ramo-ramo leungeunna anu kukuna sareukeut terek nyakar. Si brewok kiwari mah henteu nyingkahan atawa nadah panarajang arek nyobaan nembongkeun wabasena. Barang cakaran kena pisan kana dada si brewok bret. Kiranu maneh ngaranjug kaget lantaran anu kajamret teh ukur baju kampretna si brewok we. Ari si brewok nama teu kunaon hanteu tatu-tatu acan. Puguh we atuh keur Kiranu teh beuki panasaran. Jonelat gajeleng Kiwari mah ngagajeleng mundur ka tukang laju ngabatek ajian semu gunting. Geus kitu mah ngagajeleng maju dina rajang. Dampaleung teh meber rek nampiling kana beungeut si brewok. Tapi si brewok teh tetep tagen we kawas anu nganti hayangnya ngocenana bikeun ka mana wawasen musuh teh. Basa eta dampaleungeun Kiranu teh keuna deui we kana pipi si brewok. Celabet aseup ipis mani mulek. Tapi si brewok teh tetep tagen teu kerel-kerel. Puguh we atuh pikeun Kiranu mah nambahan kakagetna. Nael lamun nahaon cenah anu diagem ku eta si brewok teh aya ku kuat-kuat teuing. Cia. Kunaon maneh teh kaget. Dewek teu kunaon. Hasok. Gerak keterukeun deui sakabeh pangarti jeung pangabisa teh euy. Tah. Dewek mah moal ingkah balilahan. Marek ngalawan. Pek beakeun. Ngarah maneh teh euy. Teu paeh panasaran. Ontong sombong sia kurang ajar. Rasakeun deui deuleu. Gajeleng Kiranu teh ngagajeleng najarajang deui. Kiwari mah ngetrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Lian tingagunakeun ajian semu gunting. Kiranu teh museurkeun sakabeh tanaga jerona kana dampaleungeunna. Hiuk celebet. Pipi eta si brewok teh ditampilingan we sababaraha kali. Tapi si brewok lainna rubuh.
tetep sagen tunggut kalinuan tegedag kainginan. Haha. Wah naonan geuning sia teh Ranu. Bet boga mah sudah rek jangkalak dawek sagarupa. Rasakeun ieu wesen aing deuleuh. Corelat gajreng kiwari mah si brewok anu males narajang dampaleun teh meber nurutan Kiranu. Hiuk jelabet. Pipi Kiranu teh ditampiling. Baru karena pohara tu eta Kiranu teh nepikeun ka ngabangkieung. Bari jeung dina pipina teh aya tapak ramo maninga gempeng. Kiranu sumengirnahan kanyeri bari nyakalan pipina. Teu nyangka eta tinggilan si brewok teh. Kacida hebatna na emunana hangon cenah. Leuwih hebat batan aji semu gunting. Lamun segapaleun mah kapan si brewok teh geus ngagunakeun ajian Brajadenda. Ajian anu geus arang langka kacangking ku jago biasa. Kiranu nangtukeun sikapna. Leuwih hade ngajatoe kabur ninggalkeun eta bakalangan lantaran dipaksakeun oge. Tinang tu manehna anu bakal cilaka. Barang bang atuh Kiranu teh geus leungit ka era. Lumpat sakelumpat lampet. Puguh we atuh pikeun si brewok mani sugem mah. Tetela geuning cenah eta musuhna teh kalah kalumpat. Jiga hayam anu eleh diadu. Kalah kalumpat si kurang ajar teh. Rek coba-coba nyanggalak ka dewek. Moal mampu deuleuh. Alah. Poe ieu aing geus tarung jeung hareupan jawara. Aya kana 3 urang. Tete lah loba oge. Jawara anu tarurun gunung. Mariruan sayembara. Tapikeun lah. Ku aing bakal dising hareupan. Kan bae. Kalampahan aing teh jadi kaneg ieu. Loba cucunguk anu ngahalangan. Cek si brewok laju ninggalkeun eta patempatan. Kulantaran karasa beuteung teh lapar ai kitu nama capek tas tarung. Atuh si brewok teh neangan warung. Kebenaran teh jauh eta patempatan da aya warung. Ieu beuteung teh menta dieusian. Galunggang atuh dah. Aing teh ngaluarkeun tanaga yeuh. Tarung tadi. Tepi ka eta warung, kadatangan si brewok dibageakeun ku nu boga warung. Wilujeng sumping Aden mangga calik. Bade ngarasakeun naon ieu teh? Tuang atanapi ngaleut. Lapar mak. Kuring hayang dahar. Nya ari bade ngarasakeun tuang make antos sakedap atuh Aden. Temal si mawarung bari ngoloyong ka tukang. Tekung silang geus jo deui mawa piring nu dieusian ku sangu jeung deungeunna. Song diasongkeun ka si brewok. Mangga ujang tasok. Geradi tuang. Nya mak nuhun. Nah kaya warung teh sok loba jalma anu daratang mak. Anu mariluan sayembara. Ih nyakan tenan we ujang. Nya kapan ayeuna teh nuju rame loba jalma nu milarian. Nya eta cenah jalma jahat anu nalahna teh si brewok. Keur emak mah jadi berkah we lantaran warung mah teh. Nya loba sering kadatangan ku jalma di luar lembur kitu tah. Alah, jadi loba nu ngariluan sayembara. Dari embang ka dieu nya mak. Leres pisan Aden. Nah ari Aden bade angkat ka mana ieu teh? Puguh ge kuring ge sarua rek miluan sayembara. Kan bae nepikeun ka ayeuna. Nya can kapanggih tata si brewok teh. Ih Aden tangtos sesah kangaranan jalma jahat. Sok komo ayeuna teh nuju diudag-udag. Tangtos we atuh eta si brewok teh. Moal ngatarakeun maneh Aden. Nah saha ari Aden teh? Ti mana kawit kitu? Ngaran kuring teh Janaka mak. Ari kawit mati ditu ti Gunung Kunci bogo ge. Eueuh tebih atunya. Nya dugi ka dieu milarian eta si brewok si jalma jahat. Ya demi hadiah we mak. Mata kuring daek lunta jauh-jauh oge. Nya Aden sami we nu sanesna ge kitu. Bela-belaan sarumping tebih-tebih ti sarak suklakna ti siklukna teh demi hadiahna. Nya da eta cenah. Kupingan mah ageung pisan mun seuk aya jalma nu tiasa ngengengkeun eta hadiahna teh tangtos we bakal sugema Aden.
Si brewok teh pura-pura we manehna teh ngakukeun ngaran Janaka. Puguh mah kapan manehna pisan si brewok teh si mage henteu apaleun. Lamun keur dahar teh tajirian ti si brewok anu keur disayembarakeun. Oke lah mak. Di antara para jago jeung jawara anu kungsi nyimpang ka dieu. Nah, cek mak kira-kira nih mah yo. Aya nu hebat gitu tah kungsi nyaritakeun pangabisana. Ih, nyaduka Aden. Da teu acan kantos nguningakeun pangabisana. Ngan eta ge aya salah saurang di antarana teh. Jan emungkeun wawasena kitu tah. Basa kalaresan aya 2 jawara anu nuju milarian eta si brewok teh. Nya ngarasa pangunggulna we, ngarasa pangjagona. Dugi kadar tarungna tah. Silih uji pangarti mak. Muhun Aden, hoyong terang saha anu panghebatna. Tapi di antara eta nu jago jeung jawar nu tarung teh, nya anu kengeng teh nyaeta Ki Ranggadipa tah kitu. Eta Ki Ranggadipa teh sakitu hebatna Aden. Nah, kumaha eta kahebatan si Ranggadipa teh? Mak. Ih, hebat Aden. Nya aneh ilmuna teh da eta we. Basa kateungeul ku musuhna teh. Awakna teh mani leur. Sababaraha kali ti salontod. Nepikeun kabehakeun tanaga tah kitu. Hebat oge atunya eta si Ranggadipa teh. Awakna leur jika belut meureun mak. Nya tah kitu ujang leur we jika belut atawa lumut awakna teh. Digabrug teh ngabolonyon we. Jeung ditenggel teh coledat. Si brewok teh jadi penasaran. Nah, jago di mana cenah eta Ki Ranggadipa teh? Boga ilmu anu sarupa kitu boa-boa, ngagem ajian ilmu belut putih. Si brewok sabada ngarasa cukup mah. Wareg beteungna geus dieusian, laju we pamitan ka si Mawarung bari mayar urut dahar sakumaha biasa. Henteu nyieun kajahatan. Ieu teh lantaran manehna teh embung ngatarakeun maneh. Si brewok lempang ninggalkeun eta lembur. Mapai-mapai jalan anu satapak. Henteu mapai jalan gede lantaran inggis pasangrok jeung jalma anu keur miluan sayembara. Lain sieun lain gimir. Tapi kapan manehna teh keur rumampah ka Cimanintin hayang sagancangna tepi we. Kapanan sok sanajan ngalibatan jalan-jalan anu hara-haraeun jauh ka itu ka dieu oge. Sok rajin loba jalma anu megahatan. Keun tunda ngeunaan si brewok. Ayeuna mah urang caturkeun Ki Ranggadipa anu tadi diobrolkeun ku si Mawarung. Ki Ranggadipa manehna teh keur diuk we handapeun tangkal kai. Ngareureukkeun ka capeh. Lantaran kaitu ka dieu teh tela acan manggiraratan eta si brewok. Kangaharanan neangan jalma anu teu puguh dumukna. Ukur ngandalkeun susuganan jeung memilikan we. Jeung nanyakeun ka urang lembur sugan anu aya nu apaleun kana ciri-cirina. Alah, capek geuningan. Nenengan jalma anu teu puguh mah. Ari teh diusahakeun da puguh butuh ku hadiah. Mun bisa kacangkalak mah eta jalma jahat teh meureun aing teh bakal senang. Mun ang milik gede. Ngan bae lain aing bungku anu miluan sayembara teh. Teteh geuning loba jago jeung jawara anu turun gunung. Loba pisan saenganana. Tapi keun we lah aing mah yakin milih kemah moarek pahili. Sugan we atuh. Si brewok teh gancang katimu gancang kacangkalak. Ceuk Ki Ranggadipa kituna teh bari nyaranekeun awakna kana dahan kai. Panonna dipeureumkeun bari ngabayangkeun lamun sik manehna teh panggih jeung si brewok. Tuluy beunang kacangkalak tang tuwe manehna teh bakal meunang hadiah anu kacida gedena. Basa keur anteng ngalamun bari peupeureuman. Ceulik Ki Ranggadipa teh mani curi ngahak. Lantaran kadenge aya sora jalma anu keur lembang pareng ngaliwat kalabah dinya. Nya atuh beuntak. Barang breh katingali saurang lalaki jangkung badak. Beungeutna mani rambos-bos. Ku godeg jeung jangot. Puguh we atuh pikeun eta Ki Ranggadipa mah mani curinga. Waboa cenah eta jalma teh nu keur diteanganana nyatayan di si brewok.
Perejat cengkat cung hudang tekung silapok tumanya kanu keur ngaliwat. Hei dagoan oi, isilah nuker lempang tereg ngaraneg ret ka Kirangga Dipa. Saya teh aya naon? Dewek Kirangga Dipa. Saha sia teh oi? Buah-buah teh sia teh si brewoknya. Nya teu salah. Aing si bewok. Narek naon sia teh atuh? Hehehehehe. Jadi mana teh si brewok? Kabenaran atuh euy. Teu kudu hese neneangan. Milik panggih di dieu. Hihi. Bieu teh dewek teh keur ngalamun euy. Ngabayangkeun menang milik lamun bisa panggih jeung sia tuluy benang di cangkalak. Aing teh keur miluan saemara deuleu. Sia kudu katewak hirup atawa bae. Jadi sia teh pamilon anu miluan kana acara saemara. Hahaha. Ulah ngimpi sia ulah ngalamun. Bisi gelo. Lantaran sia moal mampu nu aya mah bakal cilaka. Pontong sombong sia brewok. Hihihihihi. Sakedeung deui sia teh bakal katewak deuleu. Sakalian ku aing bakal diteuk-teuk tabeheung teh deuleu sia. Sor geura buktikeun sia Rangga Dipa. Lamunnya sia bisa nyangkalak dewek. Hehehehe. Deuk si brewok henteu sieuneun kalah kanang tang. Si brewok oge jadi penasaran. Boa ieu cenah jalma anu caritakeun ku si Mawarung teh Kirangga Dipa anu boga ilmu belut putih. Kirangga Dipa anu mung kalengitan kasembatanana jeung deui geus muncak amarahna. Laju ngagajeleng maju narajang ka si brewok. Gajeleng, hiu. Beureup anu buleut derek ngahanca kana careham. Kilek. Si brewok teh miceun beungeutna plos atuh beureup teh milepas. Ukur ngakan tempat kosong. Tapi sakilat eta Kirangga Dipa teh nyusul tepus panarajangna. Leungeun kencana kiwari manorek ngahanca kana beuteung. Ku si brewok teh sakali ieu mah ditada atuh dua beureup teh diaduk. Yes. Kirangga Dipa nepikeun ka majarek-jarek mundur ka tukang. Sedengkeun ari si brewok mah naonna teh ngabangkieu. Meh-mehoan we labuh lantaran beureup musuh teh leur. Boh Kirangga Dipa, boh si brewok duana teh saeuran mah ukur pati ngaharuleng ngarasa kaget. Boga elmuna naon tanagana mani bedas nakar. Ceukeureun tes hate Kirangga Dipa. Sedengkeun ari si brewok ge sarua we mana teh ukur kalecok we sajeroning hatena. Bener cenah ieu teh Kirangga Dipa anu boga ilmu belut putih anu dicaritakeun ku si Mawarung. Bikeun si brewok menjadi penasaran. Keun cenah nepi ka mana eta kahebatan ilmu Kirangga Dipa teh. Tapi si brewok teh ayeuna mah henteu wani gagabah. Hahaha. Teteh lah geuning sia teh mani leur euy. Boga ilmu naon sia? Moal sia teh euy geus ngabaluran awak sia teh ku minyak. Montong gagabah deuleu sia montong ngahina. Hihehehe. Lantaran aing teh ngawasa ilmu belut putih deuleu. Oh, jadi sia teh boga ilmu belut putih. Sok lah. Urang adukeun jeung ilmu Batara Karang. Basa nyebutkeun lamun eta si brewok teh boga ilmu Batara Karang. Puguh we atuh eta Kirangga Dipa teh mani garung. Nah bener cenah eta garong teh boga ilmu anu geus kawilang arang langka. Tapi nirik tina tanaga jerona mah luar biasa. Bisa jadi cenah boga ilmu Batara Karang, tapi keun cenah urang cobaan. Lamun awakna teuas, henteu bisa katembus ku kekuatanana. Anu ngarti bener we cenah eta si brewok teh boga ilmu Batara Karang. Seak, gajeleng. Kirangga Dipa teh mihlaan di maju narajang. Beureup teh harita teh melepas arek neunggel kana dada si brewok. Tapi si brewok teh ayeuna mah kawas arek nemongkeun wawasena. Hayangnya cenah moal disingkahankeun we sinakeuna kana sasaran. Beureup Kirangga Dipa teh neunggal pisan kana dada si brewok. Jelbrot. Tapi si brewok teh tagen we teunggut kalinduan tegedag kaanginan. Puguh we atuh Kirangga Dipa teh manehna teh mani ngaranjuk kaget. Anak kitu mah bener lamun eta musuhna teh boga ejian ilmu Batara Karang.
Tapi lain ge kirangga dipa tuh nunggeus seubeuh ku pangalaman. Nunggeus apal kana kahebatan ajian Batara Karang. Laju kiwari mah panarajangna teh nyasar kana panon si brewok. Ugue si broke manireuwaseun. Lantaran eta kirangga dipate apal kana kelemahanana. Najan nya cenah sakucur awakna teh dilapis ku ajian Batara Karang. Ari panon mah boga titik kalemahan. Sakuat-kuatna oge tang tuwe bakal ngabahayakeun. Kilek si brewok teh nyingkahan panarajang kirangga dipa anu rek nyorocos nobros kana panon si brewok. Si brewok kiwari ngalain ngan saukur nyingkahan panarajang tapi nyobaan we males narajang. Gajeleng kiwari geus aya sakikireun kirangga dipa hiuk celebet. Jeulik kirangga dipa teh beunang di teungeuh tapi aneh. Kalahkah si brewok anu nyolontot. Anjir, leur jadwal teh. Karasa sia sok. Najan kenakan awak aing tenggelan sia teh moal aya pangaruhna deuleuh. Leur. Montong somong sia rangga dipa. Rasakeun ya ajian aing deuleuh. Cek si brewok kiwari mama menyobaan di males narajang. Dampalingna nunggeus teu eusi ku ajian berajanan teh. Dibabukeun kana punuk jelebet. Solerat. Tapi ayeuna mah karasa kuir karangga dipa teh mani panas. Atuh manin nyolontot kirangga dipa teh. Karasa punukna teh mani ngaheap panas asa direra beguseun. Kurang ajar sia. Karasa aya namanya. Asok sia. Urang terus kene tarungna deuleuh. Moal bisa ayeuna sia lantaran waktuna beak. Mitra waktosna parantos teu nyekapan cenanya. Sagala urang tuna jajar carita mustika careuh bodas dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranana nyamang saeunan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.